Kemana Irfan ya kebal amat. Ini lagi janjinya nak kantor aing katenjo nyokot duit goceng. Gocengan eta teh nu biur jebleh. Oh badu gua anak. Bari nungguan yang aing ah, dangdan heula. Soalnya awena geulis eta, bebena si jebleh teh. Sah gua ngaranna. Siran heula aing siran heula. Sakabal nungguan nyana. Kalau jasa keron boa. Aing lawan aya gocengan gua tarik heula lah. Kebal aing nungguan Irfan. Asik. Alhamdulillah pokoknya takarannya mau aing mulai jadi. Perkiraan ya jadi 5 bulan deh buahan ya. Mulai gagal tengkokan mah, pokoknya mah mulai gagal. Tapi ngomong-ngomong yuk, si Komeng ke mana ya? Mulai ku aing mesti bejaan, isukan mulai gawe. Ah, bodoh lah. Aing ngecek kebun aing nih yuk, jadi yuk, nukalak di pagar. Lumayan pada ada aing. Biar juta gitu doang ge. Mana sih yuk? Kebal-kebal teuing ning mah. Cangkel ge. Tah. Kemana sih ya? Sieun dek kantor ini janji ge. Kantor katenjo ngangkeun duit. Goceng. Mungkin katanya masih panjaunya nama. Masih janji. Can mesti meunang goceng tinggal aing can. Iya tuh ku ngomong di serangan ke ditu. Aing teh nyaho lagi nang batur. Iseng, ayo. 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 Nah, gitu sih ya. Naik lah. Oh, pan di gocengin zaman kiwari. Cek sini gitu. Cek sini gitu bari. Hese pan, hese nyer duit. Ya. Cek gitu. Astagfirullahaladzim. Perasaan aing seperti itu 1 juta, tapi can anggeus kena bae. Bener mah emang kudu Komeng nu gawean ya. Mana ibu dak? Kenapa? Aing semai pagar kieu mah. Ieu WC urut. Moal isingan deui ku Komeng. Kemari haram jiada WC koti isingan. Itu WC rusak. Mana nih Komeng? Dia ada kentekan datang. Haram jiada doangan. Bos. Gaji, Bos. Eta sia tekerak datang peta gaji. Emang ini kontrakan? Ieu mah gawe, lain kontrakan. Kontrakan sih wajar berarti heula. Siapa gawe? Gawe encan, hayang gaji teh heula. Oh, nu ka Mekah sih ya? Astagfirullahaladzim. Di Mekah di Mekah. Ku masih aing enggak benyos ieu. Kayak hari pertama ngajunyin pusing bae. Ulah ka minta gaji. Gawe heulan. Oh, gitu. Ira emang berangkat nak. Atuh dek berangkat mah bere heula ke 1 juta. Jelas sih teh kan ngambung. Saha andek berangkat ka Mekah. Engke aing mah berangkat lagi. Aing mah ngomongkan masalah gaji tadi saya minta gaji. Hayang gaji tapi gawe encan. Emang kontrakan. Oh. Atuh kunon selain nangguan di ditu bandara ai katinggalan kapal sih. Aduh aing karunya. Aduh. Cerita, korekan. Ambulah budak baik. Oh, untuk ajak aing tuh syukur masa Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Karena digawe aing dek diajak ke Mekah. Nuhun. Aing mesti. Tuh, gawean. Aduh, gawean ayo perluannya ke itu sekedeng. Awas atuh gawe. Ayo tuh. Astagfirullahaladzim. Gawean. Heueuh atuh heueuh. Bagus gawean. Aing nambah ya. Assalamualaikum. Siap lah. Depan. Katenjo sih jalan sempit kieu, jalan kampung. Ya tuh emang tenjo mah pan jalannya ke kampung terus ke ditu. Emang mau jalan raya deui, Pan? Pan ke ditutup jalannya karena perbaikan. Ya ilah, ya sempit Pan jalan di mah. Irada sana tuh. Ya mah ngaprak-ngaprak lemur batur, Pan. Woi, buntu, jalan. Yo, buntu. Kartu be lah. Hah? Kartu be. Cek aja lah. Udah nanya ke jelema Pan, atuh sih ulah sok tahu, Pan. Ya tuh emang nyawa mah. Siana be lama. Sinu nyaho cenah ge. Dijual wingin. Ini mah ban bisa iya dipakai di mobil ya bisa iya mah. Ya baiklah.
Simpen heula. Rada bau tai sih yuk. Wih, sepi teng horeng. Karena anjir di dia. Lo jalan apa skepan ta? Lo tiki kenangan rata. Aing mah tadi kasih sasarkeun ke mana bawa itu mah. Pan. Mas calo ya? Caloin sih. Woi lo, si ada nomor baterai lo, kenaon? Tahu sih ya. Aing teruli nya tangah jualkeun ban. Jual ban jauh amat lo, di lembur batur. Di imah ieu wa aing tadi dinya. Sia kamana ieu ka di dieu? Ketenjo, aing jeung Irfan minta duit goceng teh, minta duit goceng ya. Ketenjo. Oh, minta duit. Oh, kan lu bibir jebleh teh budak na hideung. Wah, dong guys, sing hadenya. Hola, nonnya lo. Kau mang. Non. Orang nanya heulin ke calo. Bener, Pan. Bener atuh. Oh, anjir ada poho, Pan. Aduh. Kita tanya. Lo. Jalan ke Tenjo ke mana lo? Aing teh nyaho jeung Irfan lo. Katenjo. Lurus ka ditu. Lurus bayi lo. Oh, lurus lo. Oh, lurus baik ka ditu. Rada jauh kana sih lumayan tinggal 10 meter. 10 kilometer deui. Apu, 10 kilo, Pan. Buset. Kenapa, Pak? Ini. Dia berarti lurus, Pan. Oh, berarti ke dia. Ya. Dokit, open burun. Wih, buset. Lamping, Pan. Woi, calo. Ieu lamping, calo. Ya, ima menuju ilahi lah, menuju Tenjo. Ai goblok jasa. Ulah barego atuh dibere nyaona. Maksud aing teh lurus teh ngelukun jalan ieu aspal lurus, lain lurus ka dinya. Oh, tadi itu. Ya eta sia ngomongna kieu, lempeng, curug sia nu lempeng. Bener atuh. Apaan? Os. Dia tuh. Kurang gede yang bisa modar, Pan. Jurang. Atuh sih barego. Pan. Nang gitu. Paeh makali modar, Pan. Oh, Duduk kan asing bener lo. Saya duduknya tadi lurus tadi itu. oh kan itu. Masih. Masih aing lurus ge ngelukun ieu jalan aspal ya. Aturan sia kitu tah. Tah, bere kudu juga tah belok itu. Lurus itu bae. Terus lah, disebut kan. Geus deket ka ditu lah. Jadi nangis ka ditu lah malalodot sabuk malalam lah. Apa man? Nanya deh ke mana? Oi, Kang. Punten, Kang. Ya. Ini jalan kata ieu katanya ke mana, Kang? Ke Tenjo. Atuh jauh ke Tenjo mah. Ieu mah Cirebon, Kang. Buset. Wih, kudu naik kapal. Pan, nyasar-nyasar ke Cirebon, Par. Aduh, kemana? Om Teso. Oh, tuh lah, turun, Kang. Ayo. Pan, Cirebon ya mah. Kan ke Cirebonnya. Oh, ukur viral teh ya. Oh, Dasar uang edan aya bae bocil. Bos, Astagfirullahaladzim. Enggak kata Besya. Besya di sih. Aing nuturkeun ka mana ieu? Astagfirullahaladzim. Saan nu ditah nuturkeun komeng. Pan aing teh sia gawe. Oh, neangan janda. Emang ka dieu? Astagfirullahaladzim. Kajana janda di nyambungna. Aing mah tah gawe, Meng. Lain tangan janda. Sakudu nuturkeun aing sih. Atuh janda mah ka urang nanyana ieu, Bos. Anu herang. Anu cakutrok, hidung, kona loba di urang mah. Astagfirullahaladzim. Ih mah darah tinggi. Aing anggot di bae, komeng. Teh kan nyambung sia. Oh, HP orang aing. Oh, nyana mah kudu make HP ngomong aja. Cicing. Tah aing mah nita sia gawe. Lain nuturkeun aing. Anu gelis mah. Tah, baca. Ih, lain ngomong ti tadi atuh, Bos. Astagfirullahaladzim. Saat aing geus nuturkeun jauh, ngomong ti tadi gawe kitu tadi. Kita deh aing ngomong komeng sia torek. Aing mah sia tuh gawe, kabur. Aing mah sia jasa ngusingkeun. Menang bos, menang seutik aing mah. Irfan. Yuk jalan raya doi. oh, buat emang jalan atas kia. Pan sempit dengan dorong lagi tuh. Iya. Pan, ketabrak, Pan. Woi. Maaf, Jang. Maaf. Ente sengaja. Maaf, Jang. Aduh, kenceng-kenceng amat sih. Ngeri tuh. Woi, Pan. Kembaran kos kopeng, Pan. Oh, pernah itu dia. Di Cilegon, Pan. Cirebon. Oh. Cirebon. Siapa duta tabrak aing bae sia ojek Irfan.
Ente baru gak mata meureun. Aduh. Irfan. Pan nyaho ngaran orang sih, Pan. Atuh mah pasti komeng meureun, Pan, nyaho ngaran orang mah. Oh, berarti iku membudek berarti nya. Atuh kunaon motor reman di bawah-bawah bae. Aduh. Ih, seru aja sepan. Sulah. Tapi yang panjang urusan jeung mukimah. Seru amat ya. Seru amat orang Cirebon. Jeung urang Koceak, Pan. Serba salah. Oh, mirip cas eta mah mirip. Kembaran benernya. Udah kayak serba. Alah lanjut tuh. Astagfirullahaladzim. Aing bingung weh kok komen ieu. Ampun tadi nyamun aja ngobrol teh. Kudu make urak bae ngobrolnya mah. Mau kebal-kebal mah. Dah tinggal aing angot deui gara-gara nyana. Ih, sampai si Irfan. Iya tuh lurus becak ngomongnya kita dilurus. Lurus kemana duit baik mah. Astagfirullahaladzim. Kembaran bececet. Kembaran di baik pan di Cirebon. Pan di mah lu ban serba sih mah. Soalnya aku masih sih, atau emang baca cat, emang baca cat. Bececet. Bohong meureun teh mah gembarana teh mah versi KW gimana? Bener pan. Tapi mirip jasa pan. Gaya-gayaan lagi pan. Gaya-gayaan mirip. Atau jelas asli dah. Aing mah asli, no KW, baca cat. Orang terkaya di Koceak. Pan. Apa di Koceak pan? Di Cirebon apa di Koceak pan? Nyaho. Itu di Koceak. Atuh ben urang ge teh nyaho. Ihi. Atau sih dia kuat duaan kumaha sih maksudna? Teu ngarti aing. Namun ke Cirebon. Kieu cat. Aing pernah diantar Irfan ke Tenjo. Terus nyasar ke Cirebon. Ieu can di wilayah Cirebon. Tadi nanya kasih anu mirip calo. Anu mirip komeng, kapan? Aya kabeh di ditu di Cirebon di dieu. Ih, kumaha sia sih? Ih, mah Koceak, lain Cirebon. Ih, arane amat sih dalam dunia. Irfan. Sian ibu aingnya? Pasti sian ibuan bae. Ya ada sian, nipu sia. Bangsat sia Irfan. Hei, coba.